Sayang, sayang, Eh, sayang, mana sayang maka sayang ke itu. sayang. Udah. Ngopi atuh ah. Nah, yuk, lihat nih, si Firman goceng, boga hutang. Kampung kuna soy. Cek hutang ya kabur. Tuh, obat man, tabani Aing tahu. Kamari manehna pasti tagih kalah mabret. Ayeuna maneh naik naur juga nama. Aing tahu deh mabret. Pung, aya awewe pung euy. Mana? Di saung pung. Ini, nggak jadi benget urang. Euy nya. Teuing pung tak apa nya pung euy. Ai ati asa teu. Kira asa pernah ninggalian? Anu maling kelan abinya. Luka. Inti. Barang bang euy. Jembatan kakak pananya. Ah, bawa we lumayan nya si capung. Terus terpurun. Si bapak itu ngariet di. Ngariet di lepis. Kita mana ki? Tah, ieu mah ngehan barang bang dikasih capungkeun tadi nama. Dah. Berata. Ngariet ya. Jangan domba euy. Sakumaha? Tah saperung pinu. Asal diburuhan we atuh. Gampang berumah tuh. Dek tuh. Deknya. Nya atuh Bu. Jung. Sapino ya, pino ya. Heeh, Jung. Karena kieu lah pegawe. Kudu gawe naonnya. Koran kalau lah sebenarnya aya lowongan kerja. Aya berita halus seorang pemuda mendapatkan uang 16 juta hasil dari menjual belum. Bantuannya pung euy ngarit pung euy. Ngarit ke mana? Ka sawah. Ah, aing hoream euy. Rata-rata Kayak buruh nama dibagi dua pung. Jeung meuli kopi. sisa eutik buruhna. Loba kayak tenang dah bosna ge imah beungar pung. Namun aing hoream ah. Rek sare we aing ah. Inget ulah. Jig we nya. Sorangan we. Wah, aing hoream teh aing kudu ngarit mah. Sieun mah hideung lestreng. Mending kene ayeuna manggurak. Sugane beunghar kaosna koran. Jadi juragan jengkol gitu. Juragan belut. Ayo mana heula depan ah. Aing sate kana naon deui duh. Ngiriditan. Kumaha ya? Karoblong aing teh ah. Mun ieu teh bener-bener. Sakanan deui ya. Duh. Poho deui teh ganti baju euy. Ganti baju euy. Saeulah. Ah, mantap. Duduk euy heula. Engki ieu bajuna ge. Bae ah. Mananya euy? Ngaritnya. Ya we ah.
kining liang. Aduh. Mantap. Ngerang. Gogong. Porojo. Ah. Betul. Hai, kayu mah. Wah, ngajakan ngerit mau modang ngurak. Dasar di goblok ku anjing heuyan da. Aguan kae bebok. Cai euy jeung roti. Kebenaran pisan. Sanya. Mat. Belah. Saya belah. Hei, kita harus ke aing, Iya roti beku saya. Henteu mang urang mang. Ya cai beak ya. Oh, ngaku sia. Henteu mang. Ngaku sia. Henteu mang. Hiji, dua, tilu. Kadela, like, comment, and subscribe. Naonnya di ditu euy? Jadi rame. Hei, mang. Terus mang jadi sini mang euy. Hei, mang euy. Ai mah teh kunaon pu? Urang disangka ngadaha roti, padahal mah urang mah henteu. Disiksa mah teh nya? Heeh. Bang si tulang sebelah. Ieu batunya urang rek mandi heula. Rek mandi heula tah mah. Mandi heula bari nyirseun. Uing baik ti heula tuh nya. Lanjut. Yuk. Wah, ini lian deui kitu nya euy. Lian deui ah.
Baju aing ka mana? Wah, leungit ini. Bukan naon atuh urang ya. Ayo. Kalaras makin nuki ah. Sama era di jalan. Duh, Cil, hujan? Iya lah, yuk. Yuk tuh, disonten lagi. Lah aing kakarage init kurek kalah si Iki. Nah, aing mengurak we deui susuganan meunang. A few moments later. Lumayan menang beureun sakiloeun mah. Mending kena cairkeun gitu nya. Jual we ayeuna ah. Sugan we aya ah si batukeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eron Kong. Ya ngical belut Sakumaha teh belut? aya sakiloeun mah peutingna mah. Belut nanti mana? Pung mana itu? Di sawah. Aya sakiloeun mah nya. Aya mah jaga jeung batu mana mah jerona nya. Ya. Ah, teu tamahan ah. Atuh belut ayeuna sabaraha pung harga-harga ukur 5.000 perak. Ah, kurang berenjang ududna ya. Lah geus teu boga deui mah deui duit tembung sakitu-kituna wayahna nya. Atuh Lumayan lah kayak mah deui. nuhun atuh nya. Mas, sami-sami, Ieu iya. lagi canak deui wadah. Wah, cara deui kurang teh lah belutnya. Irikeun heula. Nah, kur goceng dah. Ceukna berita mah 16 juta. Ah, piraku kan? Ah? Oh, Ya pung mana ha? Nuhun ya. nah kur goceng ah. Itu kudu sabaraha belut teh dengan saeutik. Da ceukna berita mah 16 juta. Salah maca mana meureun baca deui jeung beritana. Gagah. Pirakunya salah maca gitu. Heeh. Salah maca baca deui beritana nya ke lamun geus dibaca deui ka dieu deui nu bangna nu benerna. Heeh. Engkel mun ieu ka dieu deui nya. Heeh. Dibaca deui korana. Nuhun ya, pung ya nuhun ya. Sami-sami. Yeuh ah. Yuk mangga. Kade di jalan apa mesti aya anjing eta mangga teh di baju tulang wungkul budak karunya teh. Kumaha berita teh cenah 16 juta nih urang kur goceng. Belut sakitu lobana. Tuh geuning aya korana baca deui geura. Si Hoa. Baca deui korana. Seorang pemuda mendapatkan uang 16 juta hasil dari menjual belut dan sawah-sawahan. Ah, paingan. Ieu mah jeung sawah-sawahna. Ah, gagal urang euy. Ganti jeung sawahna 16 juta tuh. Yang kemarin. Ah, gagal ieu mah. And action. Duh, aing usahakan non dia. Nyari di garoblog nu teu mayaran euy. Duh, aing usahakan non. Aduh, euy. Nah make euy. Bae, Jeung bae. batur. Ready. Ayo. Aing gelo. Bisa teh keur kenal. Atuh